Aku termenung di bawah mentari, di antara megahnya alam ini, menikmati indahnya kasihmu, merasakan tentramnya hatiku. Tah, yo nuku kami rek di Portas. Beranak kerluwina, kamari mada enggeus di Cirangon, di Raga Diem, di Leuwi Sapi, kat buncahna keur laukna, euy. Uing ge menang 2 tanggungan. Tah si Obed angot, beranak jeung si Tangse menangna. Si Karnud. Ayeuna mah kami rek mortas nu ieu yo. Moal teu meunang, da cenah di dia boncel badagna kor. Ada ku yang boncelna. Biang sugan we 4 bulan teu kosi meuli deungeuna wing. Mun bunang ku rek dicobek. Digoreng, diangeun, diolah, dibeuleum. Tah lah pokoknya beakon we kabeh ieu mah. Naon kudu ngusup-ngusup, kudu ngecrik-ngecrik ka tanggal-tanggal. Mending kena mortas aing lah. Biang di Portas kuing mah yo. Tuh coba berak kene lah. Oh ieu mah. Pokona mah hartina mah pasti menang ieu mah di dieu mah. Oh tempo leuwih ge. Atuh we. Siga beranak laukna. Ieu mah lauk. Bencana ker. Bencah yo. Ah, siap-siap ah. Siap-siap yo. Rek siap-siap. Siap-siap ah. Tah, alatna gini ke saya, euy. Yo. Botolna geus bawa kami. Itu nana ieu nana. Ngan uing mah baku tak kan ini eta. Ngan liwat bae ka dieu, rek nanahan dieu euy. Sabalaai mah kan ini eta sundel. Enggak gigi merangan bae. Tuh, geus mulai datang deui euy ini. Ciku aing tanya rek nang deui. Boncel sia hayang bubur tipung di gulaan di kalapaan kocopok kejebur. Boncel sia hayang bubur tipung di gulaan di kalapaan kocopok kejebur. Boncel sia hayang bubur tipung di gulaan di kalapaan kocopok kejebur. Geuning eueuh euy lauk aing. Kamendinya biasana si Boncel teh sok datang, mun aing datang teh sok mapageun. Ayeuna mah eueuh hiji euy numpang badagna ge eueuh si Boncel eueuh. Kumaha nya? Karunya teuing padahal mah geus sampe sakieu teh geus lapareun. Lapar ieu maneh teh Boncel, tapi but ayeuna eueuh. Aduh. Kamananya Boncel sia hayang bubur tipung di gulaan di kalapaan kocopok gejebur. Kamananya euy lah pun euy. Keun bae lah. Engke ge meureun aya Boncel sia hayang bubur. Nih anu geulis kawanti-wanti sakolong batok siga artis nini teh. Nanti apalin batur
nyumput di WC bade ka mana deui mana sarimbit gitu nyanak naon ongko eta biasa babas koman ngabahayakeun naon aing ngabahayanakeun bahaya aing ngabahayakeun naon koplok nonot conge ngelais ya teh teu nya hode kacado teu nya kola teu ngalebok bangku SD sia teh tah sia teh Hasan lebok Hasan ieu mah pagawean teh mortas make otak atuh make otak tah make otak apa tuh habitat ke ledis anak incusia teh moal apalin gualan beunteur acan tampel moal apal bernit moal apal buru moal apal aing tah geus 200 tahun hirup aing di dieu tah pulang anting sia maka kara meletek tah make otak aing mah geus ratusan tahun hirup ogenan apa sagala apal habitat apal siklus ngomongkeun naon ngomongkeun hitut ini sabdamu bagai air yang mengalir basahi panas terik di hatiku alat najang mortas loba naker aya ieu tah ya mun mungkin lauk jeung bumina teu kasiu ku kami tah ieu alat portas nage lebu siga nama ieu mah tah jang mortas ya portas nage 2 bararadag ieu hiji deui di jero obat naker lag coba euy yuk mortas yuk bisa kabur-burit si dibalik video ya video euy wah video mah gede ting China lah anu ieu belah lanu ieu ieu kudu di portas mah ku dewek bagus nak euy tempatna yo di dieu mah pokoknya mereka di alat yang berenyit nage ini dia yo pas tuh iya ya leuwih ke saat kieu mah euy coba rada saat lah meh mabok sakaligus tah wah lah abret teh aing lah portas lagi euy portas portas dilag-lag ku sorangan ame teler beak-beak satengah mabok udah di dia tah portasna 2 yuk baradag noker bedul euy lah udah di dia jaga kebersihan kepat regi euy kieu carana ye kelepkeun ajang gede portasna cek beja dina leuwih ieu cenah aya patin badag pisan nu mata ku kami rek dialalah rek dicobek diangen diolah jang mamah nasi neng dialah tunah lah tuh pieu bener ya lah
Mana euy? Menang teu euy mana euy ini. Menang euy. Can menang euy mana euy patina euy, patina. Hasan. Aing ieu patin beuh. Lauk patin apal teu anu papatilna yeuh. Ya, papatilna ge bisa keprok. Siak, ku aing ngan mortas bae. Babaturan aing ge kaportas rada leneng. Siak ku aing dipatil geura. Di UFC sia dengan mortas bae. Ledis engke lauk beuh. Bejaan geura batur mortas ba araraing. Bad aing sama nyobek aing. Digoreng aing. Babaturan teh anu berakorban ku sia teh. Digoreng, dipais angot. Sia ngeunah lamun masa babaradan uing. Eta dipanggang aing neulekeun ti leuwih si gurame jeung si tawes nu bodas geuning. Da aing ge siga beuki eta kana tawes. Eta. Tapi lah sia ku aing dipatil bukan siapa di podaran lah. Ame tereh tamat ye filmna. Cangkeul aing jadi patin. Ku aing ditojo sigara ku papatilna. Sia. Bedul teh di UFC ku aing. Salah nyabak aing. Kalaka kana leutak sila ku aing kebrek asan sia tah. Topi maneh tah? Ya topi ye. Topi, baju ku aing si Hasan deh. Patil ku aing lah biang. Patil, mata ku patil aing tinggal hiji ya. Engke jangke lamun aya balad maneh lamun si Obed jeung si Tangse, si Karnud atau si naon si Nunu ku aing dipatil deui bae. Lah dipatilna ayeuna lah datang nangke hop. Coba sia sok nyuke. Aing pernah menang lele cek si Obed dego di eta di tukuran ku bonter jeung hurang lelemut pisan tampele. Sia mah kitu belekik. Gedebul sia teh. Teu waras ku aing di eta deui naon di patil deui lah. Ame modar tah sia. Dua teh. Aing.